ulah sok goreng kasalaki teh pokoknya kasalaki malayanan keur hayang keur teu hayang ge oge layanan lamun keur teu hayang ngalayanan teh jadi ibadah keur hayang mah biasa mun keur teu hayang layanan sok goreng tara kasalaki tara ngagoreng salaki manya salaki digoreng sing inget zaman baheula keur bogohna ulah ningali ayeuna jebak geus ompong geus peot ai baheula sia daek atuh romantis teh kudu tepi ka nini pi aki-aki gitu kan si gaya aki-aki jeung nini si aki-akina teh romantis we ya sayang iya hani iya cinta gitu we ka pamajikanna teh jeung babaturanna teh ari ente cenah eta cinta sayang hani meuni hebat gitu bisa lain gitu ca aing poho deui ngaran pamajikan si orang teh lain mesra-mesra teh poho ngaran pamajikanana geus piku naon ce malah mau ningali jam da sok riweuh perasaan jam nu kuring ditempo ku kuring euceun nu riweuhna ya jam saha ditinggali ku saha kenang bet euceun nu riweuhna euceun mah sok kitu tatanganyeun ieu mah euceun nyeri sirah tah sok kitu euceun mah kabiasaan teh tatangga meuli mobil euceun nyeri huntu tah biasa teh tatangga meuli parabola maneh meuli paramek teh kabiasaan teh Wing, boro-boro di dia di masjid Nurul Iman lemur kuring masing sholat hareupeun Ka'bah euceul ari hatena ka mana menikmat tadi disebut sholat ku Allah nabi Allahu Akbar sapi kuring mah pernah mangihan nu sholat kitu hareupeun Ka'bah ditanya teh baik terada kieu saeutik sabab inget we ka sapi da banar sapina ratusan di Indonesia jadi keur ka ditu teh inget ka sapi we sieun anu da salat hareupeun Ka'bah sapi coba kabayang teh heula ulah jauh mikiran batur euceul we keur salat ai hate sok ka mana geus lah araku we aku lah hate mah nu ka sawah nu ka mana nu ka meni nu mikiran hutang bener teh Allahu Akbar ayo usolina mah anu tadi usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal Ka'bah ada lillahi ta'ala Allah kadang-kadang teh sakali Allah nage Allah tapi opat kali tama was-was lain alus bawang al-johari urang ku aing ubaran geran Allah lain alus teh was-was nu teu meunang teh ya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila bibirna mah nah hatena ari duit nu 10.000 tadi ka mananya Gusti Allahu Akbar ruku tah subhana rabbiyal azim wa bihamdi asana mah dina dompet sami'allahu liman hamidah da eueuh na dompet mata di game muka atuh na di mana Gusti Allahu Akbar sujud subhana rabbiyal ala oh dipakai jajan ku si dede Allahu Akbar rabbighfirli tapi ngan 3.000 pamulangna ka mana Gusti Allahu Akbar dina loket gitu
Allahu Akbar at-tahiyatul dana loket mah tadi oke kamana atuh Gusti oh iya babacaan ya mah assalamualaikum assalamualaikum bi hate mah mangkaning 7.000 lumayan pakai meuli seblak begitu salam assalamualaikum oh bener pakai bayar hutang kecen aya nu salat bari kitu urang lah jujur tamun urang salat masih kena kitu lain diantep di ubaran Pak